A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dina surat Al-Hasr Allah nyarioskeun wallazina iza ja'u mim ba'dihim wallazina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wallazina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Saur Gusti Allah dina Al-Qur'an, golongan jalma-jalma anu datang sesudah mereka, maksud sesudah mereka ja'u mim ba'dihim, sesudah mereka teh siapa? Sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Eta ngadoa ka Gusti Allah. Doana mana? Rabbana ighfir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Gitu, ngampura naon atuh dosa-dosa. Mugi Gusti ngahampura ka kami jeung kadulur-dulur kami anu alladzina sabaquna bil iman, golongan jalma anu yang telah dulu beriman tibatan kami. Da model urang sapertina ieu ngadoakeun ka dulur-dulur urang anu beriman anu tos pupus. Ieu dalilna. Waladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana firlana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Tang ngadoakeun ka dulur-dulur urang anu geus ti heula ngantunkeun urang, doakeun ku urang. Kitu. Doakeun naon? Atuh doakeun supaya tadi teh dihampura dosana. Mantap lamun jarah ka kuburan, lamun urang tahlilan, geus ulah doa naon-naon, doakeun doa eta bae doa dihampura. Ya Allah, mudah-mudahan dulur-dulur abdi anu tos mayunan, anu beriman, kieu dihampura dosana. Itu ku Gusti Allah, dicaangkeun pakuburanana. Terus ditempatkeun ku Gusti Allah di tempat ridona Allah Subhanahu wa taala. Terutama deui doana eta mudah-mudahan segala amal soleh dulur-dulur abdi anu tos ngantunkeun teh ditampi ku Gusti Allah kitu. Geus aya dalilna eta. Nu mantak urang ngadoakeun ka dulur urang anu tos teu aya. Wala taj'al deui ya Allah ulah ngajadikeun Gusti fi qulubina dina sajroning hate-hate kami gilla lil ladzina nyaeta dendam kesumat ka golongan jelma anu beriman. Bila mana istilahna dulur urang geus maot, aya pacek kadanjeung urang, ulah aya urang neundeun dendam kesumat. Mangkana teu beunang urang sok macaan batu nisan. Bisi teh kurang pelebah dibacaan musuh urang. Teu beunang kaeta ngawariskeun kana masyarakat. Ke bila mana urang keur hayo culak-culak aya batu nisan. Cenah bisi kitu. Kitu ulah. Aya pan saur Kangjeng Rasul teh mamin abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimisli. Eta rawahu Muslim. Aya doanakan, aya keterangan kitu. Jadi tepati-pati jelma Islam anu ngadoakeun dulurna. Anu ngadoakeun eta manehanana si dulur urangna teu nyahueun kana doa urang. Ku urang didoakeun dulur urang mudah-mudahan salamet, mudah-mudahan dilancarkeun rezekina, mudah-mudahan diberkahkeun hirupna. Tapi eta dulur urang anu didoakeun ku urang eta teu nyahueun. Kitu tuh, bi zahril ghaibi.
di belakang lah gitu. Tah, engke kecuali datang malaikat. No, malaikat ngomongkeun kieu cek malaikat ya walaka bimislih pikeun anjeun sarua kitu cek malaikat. Didoakeun ku malaikat ge. Dan untuk kamu pun begitu. Mudah-mudahan maneh ge anu ngadoakeun eta supaya dilancarkan milikna, dijembarkan atuh naon kahirupanana kieu. Antak ulah hok ngadoakeun kanu ngajadi dulu-duluran mah, terutama atuh anu geus pupus, anu butuh, anu pupus mah kana doa urang. Ah cenah kitu atuh jang geus ninggal ieu. Iya atuh alam barzah jeung alam dunia aya sangkutan keneh. Alam barzah jeung alam dunia eta aya sangkut paut keneh nyaeta lewat doa. Urang doakeun, bacakeun ku urang, nandakeun urang tasyakuran. Komo urang kanu ngajadi sepuh mah nya kitu pepeujeuh urang baheula teu bisa nyenangkeun kolot. Man kolot urang geus saaraya, wayahna ku urang kiriman doa, terus bacakeun Yasin, bacakeun tabarok gitu supaya naon atuh senangeun. Pan kolot urang aya dikiriman doa mah senangeun. Teu beda urang poe lamun hirup keneh teh kolot ku urang dikiriman duit, pan senangeun kolot ge. Komo urang bari datang mah. Itu ge kitu kolot urang anu geus saaraya doakeun. Eta mamin muslimin. Jadi tepati-pati jelema Islam anu ngadoakeun dulurna anu tanpa sepengetahuan dulurna komo anu hayruk mah mangka kecuali malaikat pun ngadoakeun pikeun eta jelema anu ngadoakeun teh mudah-mudahan anjeun ge doang kitu. Kitu. Antak bener cek kolot baheula teh mah. Kajen teuin sorangan cenah dihewaan ku batur. Didoakeun teh endah ku batur. Geus sorangan mah ngadoakeun bae nu endah. Doakeun bae supaya itu jelema anu sok hewaan teh mudah-mudahan ku Allah dibere hidayah teu jadi jelema hewaan. Lamun aya jelema anu sok pulang paling kana barang urang doakeun ku urang mudah-mudahan si eta anu sok pulang paling barang urang jadikeun jelema anu sugih. Ari geus sugih mah sugan teu pulang paling, nu mantak pulang paling ge meureun manehana ku teu boga. Heeh, boa meureun eujeung naon ngaranna jajan anak. Gitu. Geus bae we mah nu maling mah geus doakeun teh ulah-ulah kitu, urang mah ulah kitu. Doakeun hade bae. Supaya naon ari urang ngadoakeun hade mah atuh engke napan berarti urang karunya ka makhluk. Nah, lamun urang karunya ka makhluk urang ku cara lewat doa sugan bae malaikat ge nu aya di 7 lapis langit. Eta kabeh ngadoakeun ka urang. Kitu. Irhamu mang fil ardi yarhamukumullahu mang fis sama. Kitu. Kudu ngarunyaan aranjeun kabeh ka makhluk-makhluk anu aya di muka bumi. Eta mah kumaha cara karunya ku lewat doa tah kali ngadoakeun tah kitu irhamuna mangka yarhamkumullahu man fis sama mangka Allah ge bakal masihan ka para ngarunyaan yarhamkumullah mangka ngarunyaan kum ka eta jalma mang fis sama irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama gitu. Makhluk anu aya di luhur langit ge nyaeta malaikat bakal ngarunyaan ka eta jalma. Lamun hayang dikarunyaan ku malaikat mangka urang kudu karunyaan ka makhluk di muka bumi. Lamun meureun kanu hayruk maka jalmi atuh karunyaanna urang ku lewat doa tah, ku lewat perhatian urang dina materina tah. Atau lamun karunya kanu ngajadi makhluk nu lain selain manusia model kana batu, kana cai, kana tatangkalan ulah sok sagawaya. Lamun teh mah kayu ulah sok nuaran teu puguh, lamun kana cai di wahangan ulah sok biceun runtah teu puguh yang kena bisa berakibat bencana. Lamun urang daek nuaran kayu ke di luhur gunung berarti urang geus irhamu tah ka makhluk. Ku sebab akhirna nuaran terjadi longsor. Ku sebab anjeun teu karunyaan kanu makhluk ngajadi cai, miceun runtah asal bae kana wahangan terjadi banjir.
karena anjeun henteu irhamu kanu ngajadi makhluk teu karunya kanu jadi makhluk sarua cai ge makhluk tatangkalan makhluk komo manusia mah geus di dieu urang kudu saling doa pi doa nah ulah koret urang kana doa dieuna sakitu bae meureun pangajian wallahu alam bisawab.